Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad sammadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tabtahli biha babaridu wa taisir wa tabluqa biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkan segala kebutuhan urang. Dina dinten ieu sim kuring bade masian hiji pangalaman pikeun dulur-dulur bok bae dulur-dulur sim kuring anu ngagaduhan panyakit nyatana lamur atawa kataraknya lamur atawa katarak kurang awas mata lah upami urang tetenyon upami urang deudeuan. Tah coba dulur sim kuring nyandak daun seureuh kira-kira 7 lembar anu ngorahnya seperti ieu teh dulur-dulur 7 lembar dipetikan kurang 7 lembarnya anu ngorah kenehnya. Jadi 7 lembar daun seureuh teras ku urang direbus tapi direbus kieu bae ulah dipejeknya ulah dipejek jadi kieu bae 7 lembar kira-kira geus istilahna ngagolak urang tiiskeun geus tiis kurang dikana piringkeun geus dikana piringkeun kurang curupkeun mata urang secara ieu nya cara terus kurang kedip-kedip dina piring eta insyaallah eta urang boga panyakit katarak napi sina lamur anu kurang awas mata insyaallah upami dirutinan isuk sakali sore sakali insyaallah cager nyatana mudah-mudahan kalawan izin Allahnya. Jadi ulah hilap pakai daun seureuhnya daun seureuh tah 7 lembar anu ngora terus ku urang dikulub direbusnya geus kira-kira ngagolak urang pindahkeun kana piring geus tiis kakarek urang curupkeun mata urang kadinya nya urang kedip-kedip insyaallah nya urang insyaallah nyatana moga Allah ngabulkeun insyaallah cager jadi isuk sakali sore sakalinya rutinkeun. Tah mun sakitu bae ti sim kuring dulur-dulur boga sim kuring aya dina kasalahan nyuhun dihampura wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.